Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ka baraya-baraya Abah anu tos manco di YouTube Abah. Ta dinten ieu Abah nuju ngarengsekeun pengukiran wayang Bima. Ieu parantos sapali. Kumargi kaina kirang bodas diserting hujanan banginan tahun sabaraha jadi nu kalangkung ya ngawitan. Tembuskan 20.000 subscriber. Dapatkan giveaway si Cepot. Ka baraya-baraya Abah anu nuju di Alalajar Abah negaskeun deui upami ngandalma wayang langkungan kieu diusahakeun ieu dana budeut ya tong gepeng ya Kang Dadang kitu Kang Dadang ya ieu dana teu kedah budeut
Terus ka baraya-baraya apa anu di alalajar upami tiasa mah diusahakeun ngaraut teh dugi ka masjid janten dina pelaksananan teh sesak ke dalam masjid ieu teh acan dihampelas ya baraya. Jadi diusahakan diajar rapih lah, jadi entong buladi gitu. Entong buladi. Oh, baraya ya pengukiran wayang lima atau pengsel. Iya wayang lima iya kagungan Kang Dian di Sumedang. Nah, iya kagungan dadang, iya kadang ulet kadang. Upami satria teh tiket yang ngerbeh kena lancip benten deui sareng pengawaan ya itu baraya abah jelasan kami jalan ajar. Ini dua
mungkin baraya-baraya bah pengukiran wayang bima pesanan kalian paratos tengse kantun penghaplasan alat penghaplasan pras ada saran mainan pras karena bodasan kayak gitu ya. Ka baraya-baraya abah anu yogi hasil karya abah katun ngawea di payun di Facebook aya di IG aya. Kalau berminat kiringan diajar mangga kantun masihan bae anak abah itu bagitannya baraya-baraya abah ayeuna ku abah bade ditutup wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.